Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun hanca nu katuna dinten kamari dina jejer carios Siluman Belut Bodas atanapi dina judul gitunya Siluman Belut Bodas bagian kagenep. Kamitra baraya dulur saudara salam dunya baraya tong hilap di like, di komen, di subscribe di channel Sunda Bandung Gidul sareng simkuring Kang Gugun ti Banjaran. Mangah supados nyangkolong teuing kana waktos urang teraskeun hanca nu kamari nu katuna dina jejer carios Siluman Belut Bodas. Mangah maranco manco. Kamari teh nu kakantun teh tos caralicos dugi ka bumina Mang Udan nya nu tiluan teh. Dan hampura we kaririweuh ku akang. Tukang magejeng kaririweuh. Naon teh ketiluan wae ti ditu. Tiluan we da ieu mah sandiwara pan. Mana Nyi Sarina? Oh Bah Idis. Ieu. Atuh rada naon teh? Rada beda gitu pan dirobah gitunya wujudna ku ceuk ieu teh kamari samemeh panggih memeh asup kateuna Mang Udan teh ngarobah heula wujud jadi gadis kampung gitu entong geulis teuing entong goreng teuing pertengahan we kitu bisi loba nu teu pararuguh sangkaan. Lieur geuningan. Geuningan ieu Saneng Sari saha nami teh? Sumuhun, Ma. Abi Sari. Oh, mohon ta ieu mah Sari teh geuning. Mohon ta ieu kamari penakpan sareng abdi. Geus we kitu. Mana tuh? Oke, urang geruan heula. Jem. Tekung silila kurudu bari jeung mawa tatangeuyan opieun lemur wes terus sasalaman ece sehat alhamdulillah eta Jem. Kang kumaha sehat Kang? Bari sasalaman ka sararea. Alhamdulillah. Dari Udan masih di Udan masih di kamari panti dieu nya dan sehat Udan Ohim punten nya mita. Im. Da geus anya atos kamari ge nyarita tos badami kitu-kitu. Syukur wae atunya heuh wayahna we ieu kaririweuh heula anan. Engke lah pada memeh atawa memeh asar urang mulang deui. Ayeuna mah urang di dieu we heula ngobrol ngarer ngidul gitu mikeun salasa sangkan anu di lemur teh nyangka geus laki rabi pas Nyai rak dibawa teh. Mitra atuh ngaler ngidul tungtung lama da rencana mah geus pada apal gitunya ti kamari boh pihak Mang Udan puguh ningali ti pihak Mang Idis mesti nu boga rencana
atuh ngaler ngidul malahan mah ngaladawegan ieu teh naon teh ohim gara galadawegan metu aya kieu mah geunaheun inum galadawegan ala atuh him cerekel ngalamu bedug cerekel naik ohim teh nya Kang kade bili geubis Nisari moal nyi atuh dagang osok pan sok ieu buburu kadang pan sok aya nu nitah ngala kalapa nya atuh kade bilih kitu abi mah da nameh uninga Kang tiasa tuak taek moal atuh parekel we atuh ngala ampleng we jebur pas anu balong di cayun teh muncrat atuh tukung silila turun deui we dikait teh dikoer gitu nya jeung mangarna tuh aya genep siki mah leuwih malahan jeung cengkirna ka Allah sok kang ngaropi eta dawegan bari nungguan waktu lohor atuh dawegan teh biasa itu nya diaropi tekung silila gancangna carita lohor adan kacararai marani kacarai sarolat rada lumayan hangang ka masjid di Ten Mangudan mah berjamaah we di imah Mangudan kocapkeun geus beres sarolat ngarobrol deui kaler ngidul malahan mah geus taruang naon geus ieu lah geus nu hal-hal anu matak ieu ngabuang waktu teh sangkan ameh teu karasa gitu kocapkeun gancangna carita kira-kira panon poe geus ngulon gitu kira-kira jam 2-an atuh rencana teh arek marulang teh dibadamikeun atuh ngarariung deui ka tengah imah genepan teh pok Mbah Idis nyarita yai Omat ieu tong geruh ka sasaha jam jem Omat ieu mah da urang saukur lamun ieu mah tong kagok tutulung gitu da jeung niatna ge rek niat hade ieu si Nyai teh nya kade we bisi aya naon moal Ibi da abdi oge sidik tugas abi teh babaturan jeung nulungan Kang Ohim dina jalan kahadean anu bisa mangpaat jang balarea Nisari syukur atuh hari kitu mah sok we lamun cing salah cieu ulah aya naon ka dituna nyi kahareupna bejakeun ge katuang rama moal atos da terus dititipkeun terus nyarios ka Kang Ohim atuh syukur wah geus kuring ge panyaksian aya jirim tanpa aya soratan pajirim nyaeta bapana ieu budak tirat karajaan Belut bodas lancar gahar nyata Raja Raden Sukmakala datang waktu harita teh nitipkeun ka Ohim pok Mang Mbah Idis jelaskeun syukurkeun bae atuh kitu Kang cing mangpaat we cing bisa tutulung da batan urang nya sakieu kaayaan
da tekos batu rubak libuk harta segala da urang mah sakieu nya cak itu dah kumaha mitra sawala rencana geus pas geus sip we kitunya geus oke nyi eta teh ceuk sangkaan batur mah geus sah rumah tangga jeung ohim padahal mah teu kumaha teu kitu teu kieu boro-boro hijab kabul malahan mata tangga di dinya ge nu hafal hiji ge ayo atudan kuring rek marulang atuh meh teu kaasaran di jalan loba teh ojek di dieu rada mapah Kang kapayun sakedik aya pangkalan ojek klaim bag sugan atuh aya nu ngaliwat saurang ditanya pak ieu ngabejaan 2 deui motor meureun 3 4 motor jadina ya gitu paling ge Kang hampura teu bisa nyugemakeun ye di dieu teh make jeung kudu disugemakeun naon da kadieuna ge micin salah sangkan kacurigaan di ditu di lembur da di lembur mah geus arapaleun ayeuna teh seueur kawin cenah jang ohim teh jeung orang ieu diwejakeun malahan mah anak yatim piatu gitu misari teh ya atuh saya ari kitu mah keun iraha-iraha abdi atuh ka ditu amengan Kang jeung si ibina ya gitu ya katunya moal lila ye kuring heungeus sarek ye meujeunna mulang mah muhun nya Mang nuhun pisan ye abdi tos ngarerepot Mang sumuhun nya Mang abdi tos di dieu ieu tos nyesahkeun nyesahkeun naon ti Mang sare ujung dahar geungan sakali pok Mang Udan nya nyai make jeung ngahesekeun naon geus kan bae komo ayeuna mah geus pokona mah tong loba catur tong loba carita jep we pok bijem nuhun atuh nuhun bi nya cai jam dan nuhun ya nya geus ka ieu guru ece wah henteu ceuk sok beuteut teu naon keun bae nganjempe kadewe boh pihak ibi heboh pihak ece boh pihak ti abdi oge urang jaga we ieu rahasia teh sangkan ulah aya nu apal eta pisan nu dipikaharep ku abah ku akang teh dan geus atuh kitunya arek pamitan we heula mulangkeun atuh iraha-iraha ulin ka ditu dan teh geus tempo panen eta tah pare ieu ketan boga ketan hideung ulin ka daritu jeung si Nyai ajak tah mohonkeun insyaallah ke pamiyem ieu ka ditu lah mitra punten tekung silila atuh paramitan salaman saha paramitan anu opatan teh dianterkeun ku Kang Mang Udan nepikeun ka gang anu arek plasna ka jalan gede tekung silila aya ojek saurang duaan malah 2 motor bejaan duaan deui butuh motor 2 deui butuh motorna cenah ceuk Mang Udan teh bareng-beng atuh saurang ka pangkalan jadi 4 motor datang di duaan cuk celak we naraek bukek dari Ukdina jauh bade ka mana ya teh ka Cilisung Mang ohim
Mangga. Arae kuat hari ini saya ayudannya gitu kan. Ya sokang hati-hati. Nyi, ayo nya. Ya mangga Kang. Leos berengbeng atuh kana motor. Tekung sililahe udan jeung pamajikan cing laleos deui ka imah. Teka catur di jalana da gancang gitu kana motor mah kana ojek. Tapi we ka lemur atuh di lemur teh pada nyambut sugan teh naon teh teu arek kitu jadi nya pada ieu. Oh datang tuh, datang lah. Cuk ya. Oh emang itu Eus Mang Uda emang Ohim teh geus mulang tuh. Wah rame mitra pabeja-beja atuh bro gue. Warga teh jadi nyambut di gang kene ge atuh ngiringkeun anu tiluan sasalaman kasarean. Salamet nuhun yang Ohim teh salamet mah. Oh kaya nu. Oh jang aduh. Benar geningannya. Geus rumah tangga geus buat pamajikan ieu nama euy bener lah syukur pok palebe dagung silila datang RT Didi. Hebat syukur geus salamet mah atuh diiringkeun nepikeun ka imah Bah Idis atuh tekung silila ngarariung ngarobrol gitu. Nah make aya nu nyarita make jugto ieu atuh senang ngadadak kawin teh. Nah buat teuing naon senang naon wah kitulah ari jelema teh geuningannya mitra aya nu pro jeung kontra lah. Tekung silila waktu asar ieu Mang Idis ka masjid bungus barubaran teh. Bubar we nincak waktu asar. Nyisari ayeuna mah geus cenah kitu dina yeuna teh resmi cenah geus jadi aya anu nyarita malahan mah lebar kasep-kasep cenahnya pamajikan mah kitu we biasa cenah aya pongo padahal mah ka urang we da urang oge lengohnya aya anu kitu mitra heula ari ngaran-ngaran jelemanya rupa-rupa. Geus asar kasorang terus mulang deui ka imah Mbah Idis teh malahan mah duaan jeung Ohim. Geus kitu sup kajararo ditarungguan kuduaan ku Biiso jeung Nyisari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sok bah kajero. Itu ditulakan. Oh 11 plus. Tutupkeun Epanto teh. Mitra Mbah Idis mimitian muka carita. Lain ieu kumaha geus kieu. Arek kumaha terusna kumaha Him. Atos we kieu. Jadi pan warga oge masyarakat ka abdi nyangki nyatos nikahkeun bae wios teu nanaon abdi mah. Da abdi mah niatna ge can hoyong gaduh bojo. Komo ayeuna ieu kieu nya wayahna nya da sidik urang makeun mah beda alam nyi. Pan urang mah da sidik mah bisa ngahiji peureum sare. Da sanes eta nu dipikaharep ku abdi Akang. Akang tos nulungan abdi mak di dia Abah. Terus alhamdulillah kanggo abdi mah. Terus alhamdulillah terus ditararampi ku
Abah boh ma di dieu puguh ning ku akang. Oh nya syukur atuh ari kitu mah. Geus we ayeuna mah kumaha lamun arek tuang model tuang. Ada ayeuna mah pan sidik jenis jadi jantan jalmi nya biasa we sami. Gitu nepi ka hariwang oge ku abah teh bisi kumaha tuangna. Henteu biasa we tuang mah kos abah kos emak ge pada da kamari ge di ditu tuang biasa we sareng Mang Udan sareng si Ibi. Atuh syukur ari kitu mah. Atuh mitra cag urang tuna heula caritaan bada obrolan keluarga Bah Idis. Ayeuna urang caritakeun heula munur heula sakedik ka Mang Udan ka kampung Cipait. Urang obrolkeun heula Mang Udan jeung pamajikanana. Mana lain bisa kitunya siluman. Kade tong tarik-tarik teuing ngomong teh bisa kadengin batur. Oh pinjam terewes pinjam mah gitu nya. Lain gitu. Bisa mancala putra mancala putri segala digana mah wah. Dah kayaan teh. Akan bae dan niatna ge alus geuningan. Dan arek ngabantu jeung arek tutulung senang ngahiji kabeneran menang hese menang jelema nu kos ohim teh cenah. Pan ngobrol waktu harita oge. Ari kitu nama anu eusin aringis teh bisi goreng akhirna we. Kuring mah Moal meureunana atuh. Keun we heula urang lalajoanan karek gedek atuh. atuh ari kitu mah ngan eta naon teh anehna teh jeung kos jelema we nu biasa model teu ngalayang teu kitu. Ieu mah blekungnya pan sirikan mancala putri mancala putra mancala putri atuh manehna teh sagala bisa. Tong boro ieu da mun niat mah kalapa oge kumanehna diajrengan tanggal kalapa. Pan ayeuna mah sidi kerja di manusa. Nya itu keuna ira-ira urang ulin ka ditu. Geus sadalila mah urang ulin si kumaha ge rame beja jeung rame aya naonna gitu. Hayu we. Mitra ngobrolkeun kaayaan waktu ka enongan kapentingan keponokan gitu ku Nyi Sari. Da cenah perbedaan antara siluman jeung manusia malahan mah rasa keung rasa naon nu puguh mah betah we aya batur. Sakitu ngobrolan nu ngarobrol ti Mang Udan jeung Wijem. Ayeuna urang kocapkeun di hiji lemur nu ngaranna lemur Cidaun. Di Cidaun teh keur rame garong jeung begal. Kahalangan ku salemur bedi kahalangan ku salemur ti Cilisung lemurna ohim mah. Geus mahabu cenah loba garong loba begal malahan mah dilegok bebetok oge geus loba jelema nu jungjileng deui maregat anu barali nyaba atawa barik arusaha. Dalegok bebetok teh jauh ka ditu jauh ka dieu dekeutna teh kanu astana gede teh malahan mah cukang ge ayeuna mah digedean kitu nya ditamahan deui awina can ditemok
tapi di kerepan motor ge bisa mentas ayeuna mah da di semodel digedekeun awi gitu kocapkeun di Cidaun aya juragan Beunghar Haji Ukri Banar Sapi jeung Ibu Imas pamajikanana keur didarodoho ku garong arek pan geus ngajual sababaraha hiji sapi 2 truk ting opat sapina teh teuing 2-3 rada lumayan ngajualna teh rada bener waktu harita keur lumayan cenah oi. Aya sasaran empuk ya urang kudu turun gunung yo. Pok bahrewok teh garong raja begal itunya ketua nah bahrewok teh. Nah kumaha gitu bah. Ain oi. Di Cidaun aya nu geus ngajual sapi 8 cokot ku 15 jutaan oge sok sabaraha. Cokot ku 10 juta ge geus sidik 80 juta tah. Duitna di imah meungpeung candi bangkeun. Kabang meureunna mitra sanes kabang bang. Urang teang lah kemah penting. Urang cokot duitna. Mitra eta teh rombongan begal bahrewok anu kakoncara padahal geus heubeul. Itunya ayeuna geus mulai deui arek usaha kegarong bebegal deui malahan dibagi 2 anu saware opatan kiluan si Jaka, si Jarot, si Japra bagian yang di ngabegalan di anu di Legok Bebetou ngaliwat ke Legok Bebetou. Lamun anu jeung maneh nama si Godeg jeung si Kamrun anu bebarengan ini arek ngabegal arek ngagarong ka imah Haji Ukri. Woi, barudak. Mun bisa mah ulah iyalah nanti ulah kalau gak bebetok heula penting ayeuna mah ame genepan. Urang ngalah heula eta duit lah. Tingali euy kamari ningali teh. Ngaliwat ka dieu tah moal sapi 2 truk. Eusina mah jiga opat-opat. Teuing sabaraha bener nama lah urang ranya we ka lamun ka imana eta tah juragan Ukri. Siap lah. Masalah nu kitu mah. Pok si Kamrun. Ayolah. Siap. Kumaha siap maneh Jaka? Wah, siap pisan atuh bah. Hayu bah. Rod siap rod. Okay lah siap. Pra. Oh, ayo bah, yo. Wah, mitra jadi kompak. Geus jadi genep begal teh eta arek ngagarong ka imah Haji Ukri Banar Sapi. Mayan cenah cek maranehna aya lah kurang leuwih 8 siki. Cokot ku 10 jutaan geus sidik 80 juta cenah kitu mitra. Bade iraha nah ditu teh bah. Kewe penting. Urang lantip we lah ini video jam 11 atau jam 10 mejeuna taribra sare. Kadewe ulang ngaliwatan
kecil isung urang-urang nguriling we gaditu kabeh kidul kecil ieu naon teh Karancagahar mitra Rancagahar teh ari katingali ku jelema mah ukur ranca jeung sawah anu hese jadi mun dia mah mal gitu nya teu bisa disawahan da sama de ranca deui disebut Rancagahar padahal eta teh lemurna atawa kerajaan Siluman Belut nu dirajaan ku Raden Sukmakala anu ayeuna budakna Nyi Sari deun Jang Ohir kocapkeun waktu nyerelek geus rek arinit kateun Juragan Ukri para garong teh nu diketuaan ku Kirewok ngan Allah mitra hanya ka waktosna kabujeng sep apunten nu kasuhun seueur pisan bilih kalapatanana seueur kalapatan sareng kakiranganana ti simkuring cageula urang tuna heula ieu lalakon dina judul Siluman Belut Bodas karangan simkuring ngapunten manawian bahan katampi gitu tong hilap kabaraya anu di mana wae ayana di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring kanggugun ti Banyaran sareng kamitra baraya sadayana saalam dunya mugi acing aya dina kasehatan sareng kasalamatan teu boleh cing garagun milih ditebihkeun tina balai teu boleh ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin sakitu ti simkuring nu kahatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.